warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun, hayu orang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah nu Maha Gopur kulantaran nikmat sareng hidayahna urang sadaya tiasa silaturahmi dina waktos ayeuna. Sok sanaos henteu patepung laung paaprok jonghok ngan saukur dina jagat maya. Salawat sinareng salam mugia tetep dikocorkeun ka junjungan alam urang sadaya yakni Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dina waktos ieu simkuring bade nyampaikeun hiji biantara ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan kanggo lingkungan urang sadayana. Dina salah sahiji hadis diterangkeun, an-nadhafatu minal iman, nu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuanana. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Gusti Allah, berarti urang kedah bersih atanapi suci tina sagala kokotor, boh tina hadas alit atanapi tina hadas anu ageung. Kabersihan oge aya mangrupi-rupi macemna, aya kabersihan hate, kabersihan jiwa, kabersihan raga, jeung kabersihan rohani. Nah, mudah-mudahan urang sadayana kaasup kana jalmi anu bersih sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu, urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya sangkan urang tiasa ibadah leuwih getol ka Gusti Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ku cara sesarengan, hayu urang ngajaga kabersihan di lingkungan sakitar urang. Cekap sakitu bae biantara anu tiasa disampaikeun ku simkuring. Mudah-mudahan biantara ieu bermanfaat kanggo urang sadayana. Sareng mudah-mudahan urang tiasa lebih ngajagi kabersihan diri urang sareng lingkungan di sakitar urang. Hapunten tina sadayana kalepatan bilih aya basa anu kirang euteup saeureuna atanapi aya kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.